Manuk sok sadar is. Lah, Manuk sok sadar. ada. Komputer mah gentos di bulu. Oh, Iya, payah. iya. Motor dulu deh. Oh, majikan nanti. Nah cocok nih ke manuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ibadati jeung pirang-pirang ibadah ae pardiha tegesna parduna ibadah wasunaniha jeung pirang-pirang sunatna ibadah min sholatin tegesna tina sholat wa zakatin jeung tina zakat wa saumin jeung tina puasa wa hajin jeung tina munggah haji fa in kana maka lamun aya sarajul lalaki qaiman eta ngajalankeun ngadegkeun bita'limiha kana ngajarna itu pamajikan palaisa maka teu meunang laha kaita awewe naon al khuruju keluar lisuali karena rek nanyakeun al ulama'i ka ulama. Nah, setik-setiknya cek kamari yen nu jadi salaki wajib ngaurukan kanu jadi pamajikan wajib eta kamari ya kudu naon ngabejaan wa yu'allimuha ma tahtaju ilaih itu artinya itu jadi ngajarkeun kana perkara anu butuh eta perkara anu rek jadi pagaweana teu mimiti masalah adus pamajikan teh bejaan tanya deui apal adusna teu wuduna wajib nu jadi salaki merhatikeun kumaha prak-prakan wuduna kumaha prak-prakan adusna kumaha itu wajib masalah tayamu masalah khair masalah wudu nu sajana deui nepi ka masalah ayeuna beres adus beres khair cek kamari ninganan tanya wa idzan qata aqabu kubaila subhi bimiqdarin raqatin fa alaiha qadaul maghribi wal isya'i jeung di mana-mana pegatet eureun head qobla subuh dina memeh subuh. Eureun head teh memeh subuh. Wa miqdarin raqatin. Kalawan kalena sarakaat kitu nya sagedeung deui kana waktu subuh. Palaiha maka wajib ka eta awewe qadaul maghribi ngodoan salat maghrib jeung ngodoan salat isya gitu. Atawa beres head teh asar atau setengah genep. Beres head setengah genep. Maghrib can tah geus beres itu maka kudu dikodoan asar atau lohor jeung asar itu cara tah pamajikan salaki teh kudu apal bejaan pamajikan teh mun beres head oh kodoan anu lamun cek dina kitab kudu lijen kieu itu we cara-carana teh satuluyna wal ibadati jeung kudu ngawajarkeun kudu nyontoan, kudu meraktekeun karena hal-hal ibadah. Anu ngaranna ibadah itu perkara anu diperintah ku Allah eta we heula. Katanya. Atawa ninggalkeun anu dicaram ku Gusti. Eta ibadah. Naon we eta mah? Nanu pokok-pokona dina masalah kaparban. Katanya. Yang sunat-sunatna eta wajib nu jadi salaki ngabejaan kana jadi pamajikan. Fardu wudu sabada hiji bejaan. Fardu adus sabada hiji bejaan. Syarat wudu sakumaha bejaan.
Syarat adus aku mah bejaan, batal wudu saberji bejaan, sunat wudu saberji bejaan. Junub naon-naon nu ngajibkeun kana adus saya genep bejaan. Itu jadi salaki wajib eta. Mata minimal hirup ngaji sapinah we lah. Minimal teh ilmu teh keun bae enon ilmuna sapinah na oge. Minimal eta we heula. Napak-pakan ibadah mah. Sabab nu pokokna gitu. Wa sunaniha jeung pirang-pirang sunatan ibadah. Hukum-hukum anu disunatkeun naon? Bejaan. Nyi cenah dahar teh kudu maca bismillah sunat sia. Gitu nya. Sunat dah maca bismillah. Minum teh kudu maca bismillah heula pameh ngaragot teh. Maca bismillah terus nguyup menyot. Beres entong waka disimpan gelas kana tempatna selagi can maca alhamdulillah. Nguyup bismillahirrahmanirrahim. Ngaragot alhamdulillah disimpan. Entong waka disimpan heula sampai alhamdulillah teh. Kudu alhamdulillah heula terus simpan. Gitu. Bejaan cara-cara gitu teh. Ayeuna seperti make celana panjang teh bari diuk make celana teh. Sunat teh. Urang teu moe we. Mani tong bubuligir, sunat teh. Bejaan mawajikan ieu mani buligir we. Udah gitu teh. Ngising tong bari ngobrol. Ya. Ada ngising tong bari ngahajat atuh moal bijil. Katanya. Jadi kudu bejaan. Jadi wajib eta nu jadi salaki mah teh. Ngaurukan gitu teh. Masalah ayeuna salat, mimiti pra-prakana salat, niat teh naon? Niat teh lain ngucapkeun dina hate tapi ngamaksud, beda ngamaksud jeung ngucapkeun. Gaduh boga pamaksudan, kitu dina hate ngahadirkeun pamaksudan. Beda jeung ngucapkeun. Neja abdi sholat subuh 2 rakaat bari ngadep ka kiblat kitu nya teh teh mengucapkeun lila atuh Allah bari teh lila mah nya kosdu teh naon neja ngamaksud sacorelat kitu teh perasaan eta teh nya bejaan pamajikan pernahkeun ayeuna takbiratul ihram teh kudu kumaha awewe takbiratul ihramna kumaha. Karena awewe mah ulah nepi ka kikiran awewe. Allah. Rapat. Ya si unyil. Rapat. Nah cenah kelek tong dibuka, teuing ti dituna kitu we. Apa teh nanyakeun we keukeun, nah awewe kolek heuh meureun bau kelek awewe teh tong dibuka. Teuing kitu sugan. Ya, pokona kitu we. Kunut kieu awewe mah. Lalaki mah bisa kieu. Kunut kieu ulah kabuka. Tangi susu teh. Non sujud dia beda prak-prakan awewe jeung prak-prakan lalaki dina salat teh. Bejaan awewe. Itu kewajiban anu jadi salah. Cara-carana. Ayeuna make mukena kade tarang ieu maksupatan kudu dibuka ieu tarang teh. Ieu tempat sujud kudu dibuka ulah kahalangan ku naon wae oge. Bejaan, bisi teu apaleun. Carana ruku kieu kudu lempeng tulang tongong, carana sujud teh kudu kieu, diuk di antara dua sujud teh kieu. Aya diuk iftiros, aya diuk tawarruk. Diuk iftiros, diuk tahiyat awal, diuk tawarruk, diuk tahiyat akhir itu bejaan kumaha. Itu pamajikan wajib. Salaki wajib nya bejaan kalau jadi pamajikan. Gitu. Wajib eta. Terus masalah zakat, ukuran zakat. Zakat mal eta marek zakat fitrah. Bejaan zakat fitrah teh kieu aturanna zakat, ya sakieu aya rek 3,5 hek, rek 3 setar sacangkir rek, asal 3 liter wae eta mah kurang. Leuwih daripada kurang. Niat zakatna kieu ieu bejaan. Gitu. Cek nu jadi guru kieu lamun urang dina zakat fitrah ku beas anu alus maka kahareupna bakal dararatang rezeki teh cenah. Ulah aya dahar beas anu alus aya pas zakat beas nu gopet. Cak hese cenah teh seuseut. Gitu. Jadi mun bisa mah zakat teh ku beas nu alus we. Meh babari daratang teh biasa alus we kana teh cenah. Gitu. Tina da ti ayeuna puasa ayeuna nepi ka puasa engke teh gitu. Tapi jangan aja pemajikan.
masalah saumin jeung masalah puasa. Kewajiban nu jadi salaki ngaurukan oge mapatahan ngabejaan perkara-perkara ibadah contoh masalah puasa dibejaan, wajah hajin jeung dibejaan. Bejaan. Kumaha cenah ajengan cek ieu teh. Da ku sababna make ieu teh nya rajin datang ka ajengan teh hayang barokah. Salam. Hayang boga ilmu katanya hayang diberkahkeun ilmuna jeung hayang ngorot-ngorot dosa rajin datangna teh. Kijai datang ka guruna anjeunna ngobrolkeun masalah rumah tanggana yen anjeunna teh saprak kawin can pernah ngobrol masalah rumah tangga datang ka guruna teh ngobrol nu umum be cenah masalah terami. Tapi dina hiji mangsa anjeunna datang ka guruna bari aya pertanyaan anu jadi ta pertanyaanana ajengan cenah kuring teh padaena teh boga pamajikan yeuh. Eta pamajikan kuring ku kuring cenah sok dibejaan sok diurukan. Kuring pangheulana boga santri teh pamajikan kuring. Teu payu cenah ka batur mah. Pamajikan santrina. Eta. Kumaha budak can boga budak cenah dijaya daya. Hayo mah sarwiti deui mah ya. Yang orang mana ya sarwiti? Mana tong nanyakan alamat sarwiti bisa disusun. Payu sarwiti pada ngarebutkeun. Eta kijed nanyakeun ka ajengan cenah kuring macan ngarti ya pan talabul ilmi teh wajib ya teh. Kuring nu jadi salaki na sarwiti kuring kewajiban ngaurukan kewajiban ngelmuan ka jeung pamajikan. Ku ayana ilmu teh ajengan kuring sok diamalkeun sok diurukeun deui ka ieu pamajikan. Sok dipapatahan prak-prakana ibadah bisa teu apaleun sabab kuring salakina kabawa dosa lamun pamajikan ibadah teh jeung ilmuna teh. Kuring nu jadi salakina sok merhatikeun kana ibadahna pamajikan. Dina masalah salatna, zakat, puasa jeung munggah hajina oge susucina ku kuring teh sok dibejaan. Ye teh cek ieu teh. Sedangkan thalabul ilmi teh wajib naha ari pamajikan kuring masih keneh penting teh lamun nanyakeun ka ajengan nu sajeuna. Ngaji ka nu sajeuna. Apakah cukup diimah? Etanya kijaen teh. Kusabab pamajikan kuring sok hayang ngaji jeung batur ngariung jeung batur thalabul ilmi. Di imah ge diurukan, di imah ge dibejaan. Anjeunna sok hayang na batur ngabring cenah pangajian atau nanya-nanyakeun ka ajengan. Kumaha jawab ajengan? Ajengan teh pan ngaji kitab buku atuh pinter ajengan mah. Teh jadi ajengan cenah ngaji kitab buku. Cek kamari ajengan teh naon? Ajengan teh nyaeta nu ajak jalma-jalma ngamumule agama jeung nagara. Itu ajengan teh singkatan teh. Ajengan. A-na ajak. J-na jalma. Engna nya. Engna ngamumule. A-na deui agama, ena nagara. Ajengan teh kitu, sok ngajak kamu mulai agama jeung nagara. Ajengan. Nah, kumaha cenah kitu cek ajengan fa in kana rajulun qaiman bi ta'limiha falaysa laha khurujul alim ulama'i. Paingkana rajulun mangkalamun bukti ya lalaki qaiman anu ngadegkeun ngajalankeun agama ngajalankeun dina talabul ilmi ngajalankeun bi ta'limiha ngajalankeun dina ilmuna ngaurukan pamajikanana mapatahan pamajikanana ilmu fikihna diajarkeun ilmu tasawufna diajarkeun ilmu tauhidna diajarkeun palaisa maka henteu meunang laha ka eta awewe naon al huruju kaluar lisu alil ulama karena rek nanyakeun ka ulama.
teu meunang. Cukup disalaki ge. Anu wajib mah salaki. Nah, ya kecuali orang dari silaturahmi lah gitu. Dan lamun nanyakan masalah-masalah ibadah, tos disalaki tuturkeun solehina. Tuturkeun menjadi salah. Kecuali lamun salakina teu apaleun dar eta mah. Gitu. Mata kapungkur ya. Tahun 83 kita sampai 84. Menjadi guru ceng teh pamajikan nu jadi guru tarang ngaji ka batur ceng teh kitu nya. Batur mah bring pengajian. Nah, ceng teh ya. Pemajikanna tarang umha kitu nya bring ka itu bring ka. Kecan apal tah? Can ngaji ukur hari tama. Gitu nya can apa? Nah, ceng teh gitu. Eta pas muka ukur teh oh gitu. Paingan ceng teh gitu. Terus kekeh eta istri nu jadi guru teh hayang ngaos. Kabitan po batur ngabring. Kareung pisan dah harita teh keur ieu nya di kada bumi. Itu cenah itu ngaji naon di ditu teh? Selajengan teh. Ngaji bab fikih, bab-bagan naon itu? Macana sholawatan. Entong lah sholawatan mah da sunat eta mah. Lamun di ditu ngaji fikih mah wajib sok ka ditu. Atau ngaji ilmu tauhid atau tasawuf da wajib sok ka itu. Lamun sakadar sholawatan mah cenah entong da sholawatan eta mah pagawean sunat. Masa di dieu teh. Eta. Oh, gaya atuh ajengan. Eta. Kan ari apal mah kan engke oh iya ngaji ieu. Oh iya mah wajib kana di ieu mah. Eta. Mata tugas nanu jadi pamajikan mah ngan ukur naon? Bakti kana jadi salaki. Ibadah ka Gusti. Kitu. Kapan kita teh ngaji cenah tolabul ilmi. Misalkan cek pamajikan teh. Kalau mun di imah teh diwurukan, lamun di imah teh dipejaan, lamun di imah teh dipapatahan, lamun di imah tarang ngaji sok. Pan imah di imah oge ngaji gitu sarua. Penting kene di dia lantaran jeung salaki. Mah ayahnya nu kitu salaki. Mata karita nah ceng teh meni ulah, ceng teh eta pemajikan ngaji teh kitu nya. Mata kalau jadi guru teh, kang ceng teh nah kumaha gitu. Kage apalah cen. Mah di bejaan mah rame cen di bejaan teh ayeuna. Efek teh ngaji kitab ukut geuning aya. Gitu. Mata kaena kurang katempo pan ayeuna. Gitu. Mata saur Syekh Nawawi paing kana rajulun qaiman bi ta'limiha. Gitu. Paing kana lamun bukti saha rajulun hiji salaki qaiman eta ngajalankeun ngadegkeun nya ngajalankeun ngaberjalankeun bi ta'limiha. Gitu. Kana ngajar pamajikan sok ngaurukan ka bojona. Jadi si istrina ngaji kalau jadi salakina palai salah maka teu meunang laha ka awewe maksud awewe di pamajikan khurujul li su'alil ulama'i naon keluar li su'ali karena rek nanyakeun al ulama ka ulama. Jadi mah macek salaki eta jika anu nya salaki ka pamajikan tong ngaji nah kita juga anu jarang ngaji padahal di imah ge keur ngaji. Pada kieu ya ngaji rutinan anu minimal umum di urang rutinan itu sabaraha kali saminggu sakali. Terus saya tablik akbar wajib mana tang ngajina? Wajib datang ke tablik akbar kalapang atau wajib rutinan? Wajib rutinan. Itu. Wajib kena rutinan. Itu mah fardu kifayah, fardu ain datang teh. Itu. Wajib rutinan. Ena mah teh ngaji ngahanca kieu. Aya tablik akbar ditu. Wajib kena nu kieu. Omong dibandingkeun lajo organ. Ya, cacakannya ngaji sarua di ditu ge ngaji.
Tentunya sarua ngaji penting keneh. Jadi ya gitu. Itu kan di lapang tablik akbar beda ada itu. Itu ada kipaya. Itu. Kecuali lamun pas tengah, oh ngabring lah itu aja tablik akbar ya. Tenang naon. Kayak jadwal ngawas. Ini ada tanya jadwal mending dia gitu. Tanya. Kan kadang-kadang loba keneh anu datang ke tablik. Pada penting kena ngesian rutinan datang ke rutinan penting kena. Ngahadiran tablik akbar mah mau aja non terhadir mau aja di dosa. Tapi lamun teu datang ke tempat rutinan ke pengajian di lemur itu jadi dosa. Yes. Ayo orang salse mah ya kecuali orang ting di Jakarta ini komo di dunia. Gitunya. Wa ing kosoro jeung lamun saeutik ngaringkes pondok katanya. Ilmu rajulin ilmuna salakina walakin naba ngan tetapi ngalianan lalaki an hati awewe visuali dina nanyakeun Pa'abaroha tulu nyaritakeun lalaki keta awewe bijawabi ku jawaban al-mufti jawaban mufti palaisa maka temenang laha kaita wewe al-huruju naon keluar wa ilam yakun jeung lamun teu bukti lalaki talika eta jadi kaganti palaha maka menang kata al-huruju naon keluar li suali pikeun nanyakeun bal alaiha balik tawajib alaiha kaita wewe dalika naon kaluarna wayasi jeung dosa nasaha rajulun salakina biman iha nyegah eta wewe wa ma jeung di mana-mana wa ma ta'alumat jeung di mana-mana belajar eta wewe ma kana perkara wa nare itu perkara minal faraidi tina pirang-pirang fardu alaiha kaita wewe palaisa maka henteu meunang laha kaita wewe ayah ruja naon eta kaluar ila majlisin kana majlis ilmi ngaji majlis ilmi itu majlis ilmi kana tempat ngaji ila biridahu angin ridho salaki. Oh, pertanyaan ya. Cek tadi lamun lalaki sok ngawurukan ka pamajikan urusan-urusan ibadah, urusan-urusan naon wae maksud sucina bos salatna, zakatna, puasa sadayana sok ngawurukan, maka awewe teu meunang nanyakeun masalah ibadah kanu sejen dari salaki ge aya gitu. Komacana lamun pondok atau setik ilmu eta lalaki katanya setik kurang wawasan anak gitu. Tapi masalah dina nanyakeun dan nyaritakeun anak teh ya mah dasa kurang puas gitu tah. Jawabannya teh lamun masih lamun anger sok ngawurukan kekeh salah kita wawasana gitu aduh komo mun ngarendahkeun itu jadi lebih dosa komo nyepelekeun ilmu di salaki gitu mana gitu. Komajana daya malalaki na kita boga ilmu dina masalah ibadah tong borong ngawurukan ke pamajikan dia mengawurukan sorangan kita apa
teh nyaho kumaha kitu kieu na aya masalah teu apa. Kumaha cenah lamun kitu tah? Maka lamun teh mah lalakina teu apal katanya teu apal fa ilam yakun dzalika falaha khuruju li suali. Maka lamun teu bukti teu aya dzalika ka itu jadi gagan lalaki eta teu bisa ngajarkeun tara ngaji tara ngajarkeun tara ngaurukan tara mere ilmu tara itu yang ngan kur ngabiayaan jeung nyarean ayo palaha maka menang ka awewe al khuruju naon keluar menang sok nanyakeun li suali pikeun nanyakeun bal alaiha balik tah wajib ka awewe eta dalika naon kaluarna eta wajib tah. Tapi dah jarang naon lolobana tementingkeun. Sok pamajikan urang tanya apa sunatna adus teu? Teuing can. Apa? Apa? Apa nasaran nanyakeun teu? Henteu. Kurang di bejaan teu? Teu urang dosa apa? Kitu. Eta. Jadi saseurna mah teu mentingkeun kana ilmu teh gitu. Ngare-harekeun teh. Nah wajib tah. Wajib kaluarna neangan pangarti. Salaki wajib nitahna. Gitu. Nitah ngaji wajib tah. Ya. Kumaha cenah da kuring macek sarwi teh ajengan da salaki kuring masuk nyaram ngaji teh padahal mah kumanehna tara dipapatan tadi urukan kan karasa cenah ikan nyah nama da eta teh salaki teh ngabiayaan tanggung jawab sagala rupana ngan pada masalah prak-prak kana ibadah tara ngabejaan salaki teh terus kuring rek ngaji teh ulah. Nah, cenah make ulah. Teuing cenah cek sarwi teh teuing naon boga salaki teh make ulah. Teuing padah meureunna kudu seragam wae eta bukan baju seragam. Nah, ibu-ibu teh kudu seragam aya ningalannya. Gitu. Ada cenah dan teu diwajibkeun pake seragam mah. Da anggar beda jeung teu batur mah minder. Ya batur make bodas tang ceuling urang teh make hideung ka urang. Anggar ya. Gitu. Ting eta sugan dicaram teh kudu jadi salaki cara ngaji teh. Kudu make duit wae. Jeung ngaji teh abring-abringan, bring ka ditu, bring ka dieu, haye jalan-jalan aya dipake di iman teu. Ting eta sugan. Ai cek ajengan les coba salaki maneh cenah sana ka dieu, urang ngobrol. Anggeun cenah ditelepon salakina teh tah, jaed teh. Tanya, "Jaed cenah nah, Pak kemana ka pamajikan nyaram ngaji?" Diterangkan teh si Jaya cenah lain nyaram ajengan kuring mah ningalikeun yen geuning ngaji teh karakah palus-alus dangdanan palus-alus pakaian keur boga mah cenah teu nanaon ngan kuring berarti boga dina hiji mangsa milu ngaji pas aya acara kudu meuli baju meuli ieu ngarung si kuring teh boga karakah pusing ke setong ngaji sakalian. Kudu make baju wae kitu mun alus gitu. Tah nyaram kuring mah eta lain nyaram ngajina. Gitu. Arti hiji cenah eta cek jaid teh mata dicaram ngaji. Kadua dicaram ngaji teh ngan aing ngaji mineng tapi kunaon ge kasalaki ngan teu ngahormati. Kasalaki hare-hare wae. Baktina kasalaki teh Kok mineng ngaji teh. Gitu. Tah nyaram ka kuring mah kuring nyaram teh naon? Utama keneh migawe hade kasalaki daripada ngaji teu para rubuh cenah gitu. Teu nyalahkeun ngajina, ngan nyalahkeun pamajikan teh bisa ngamakeun ilmu. Cek salakina teh gitu. Kumaha cenah jeung naik kuring nyaramna kitu kana ngaji dosa teh salah teh. Kumaha jawab ajengan? Jen maneh cenah entong loba teh mikir kana masalah pakaian gitu kieu bisa kasebutkeun nyaram kana ngaji ngan lamun nyaram kana ngaji katanya temenang kana ngaji itu jadi dosa salah gitu.
aya ngaji teh geuning ibu-ibu. Ari ngaji getolek ka salaki teh hormat. Kadang ini aya salaki di imah teh bebeja-bebeja acan rek ngaji. Eta nu diajina naon itu ieu? Apakah perkara fikih? Apakah perkara tauhid, tasawuf? Atau naon diajina? Gitu. Ya mangajina ge perkara fikih, maka wajib eta sok. Anggar kudu bebeja. Kudu bebeja awewe. Jadi pikir ngalaksanakan fardu dina masalah ibadah. Nih, entong aja dikeun hiji alasan. Wah ada anu ngaji pada hama ya saja ulah. Ngaji mengaji we, kan bae batur baju alus urang udah kieu penting mengaji we. Tahun pakaian. Ya, tapi tetap manusiawi sok kapengaruhan. Jadi era cenah ngaji teh teu boga baju. Cenah anu kitu tah. Ya Allah. Ya Allah. Oh. Nah jadi kalalaki anu tara ngawurukan ka pamajikanana, tara mapatan masalah ilmu ibadah ka pamajikanana, wajib alaiha zalika, wajib kawe naon keluar maksud di dinya teh naon? Keluar talabul ilmi, tapi satu syarat izin heula ka suami, bebeja. Gitu. Salah kena, salah tanggap deh, salah pandai. Kumaha lamun keukeuh we salakina teh nyaram. Wa ya'si rajulun biman iha, wa ya'si jeung dosa saha salakina biman iha nyegahna awewe kana ngaji. Wa ma ta'allamat jeung di mana-mana belajar eta we dicaram dosa tah lalakina tah. Kumanehna di papatahan teu, diurukan teu, aing ngaji ka batur ulah. Aing cek salakina. Aing mah tah nyaram, ngan pamajikanna kan ngomong berarti aweuna dosa tah. Eta. Di papatahan kudu jadi salaki mah tara ngaguguh we cik atuh kok sugan ku batur mah diurukanana ngawaro. Ka batur mah tak sok dititah ngaji. Kan molid deh cenah majikanana. Naon cenah kudu diteangan teh awewe neangan keluar neangan ilmu teh ilmu naon ma kana perkara huwa minal faraidi, di perkara eta tina perkara fardu. Model tadi masalah salatnya. Nganyahokeun sunat-sunatna, masalah wudu, nganyahokeun fardu wudu jeung sunat-sunat jeung nu ngabatalkeun prak-prakan eta mereka detail itu wajib nanyakan alaiha ka eta awewe palaisa maka henteu meunang laha ka eta awewe ayakhruja naon yen tah kaluar eta awewe ila majlisi ka majlis ilmi ila majlisil ilmin ka majlis ta'lim ila biridau angin kudu aya ridho salah nah ke awewe mah da geunah sabarana mah. Tadi pikari da geus cicing ka dieu mah. Pan teu boga ilmu ibadah, da nu dosa masalah laki. Da teh kurang-kurang awewe teh hayang inget ngaji. Hayangnya cek saleh mah da eta maneh mah ngaji ku ngajina cenah teh dipake bae cenah. Gitu. Mantap ngaji cenah inget ngaji, mulah pariksa ngaji naon tadi teh. Teuing cenah ngobrol wae kita bisa moal teh. Wah. Jadinya mantap pilihan. Ya masalah rumah tangga, ya ajengan ieu mah nerangkeun teh masalah rumah tangga jurungkeun, amen meh apal dina rumah tanggana. Ieu nerangkeun masalah salat teh jurungkeun. Gitu. Ari mah kana ya mangaji teh kan ngobrolkeun korupsi we entong eta mah. Kitanya entong eta karena ngobrolkeun korupsi we entong eta. Jadi tempuh heula materina, ieu mah materina masalah nu wajib, sok wajibna. Gitu. Jurungkeun ku urang jadi salakina. Tahu lamun teu dijurungkeun dosa urang, komo ngahalangan leuwih dosa.
Eta dina masalah ngajinya. Qala Allah Ta'ala bi surati tahrimi wallahu a'lam.